Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Heti Dwi Utari di kelas 10 MPLB 3. Di dieu simkuring bade maos biantara anu judulna pentingna hormat ka kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos maparin rahmat sareng karuniana ka urang sadaya. Sahingga tiasa keneh ngariung dina ieu kasempatan. Shalawat sinareng salam mugi salawasna kasanggakeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipika hormat, dina kasempatan ieu simkuring bade nyarioskeun perkawis pentingna hormat ka kolot. Hadirin sadaya, kolot mangrupikeun jalma anu paling berjasa dina kahirupan urang. Ti mimiti urang leutik dugi ka ayeuna. Kolot salawasna ngurus, ngadidik jeung maparin kanyaah tanpa pamrih. Kusabab eta, urang wajib hormat jeung nurut ka kolot. Hormat ka kolot tiasa ditingalikeun ku cara nyarita sopan, ngabantu pagawean imah, sarta henteu ngalawan kana parentahna salami eta teh pikeun kahadean. Lamun urang henteu hormat ka kolot, hirup urang bisa leungit. Lamun urang salawasna ngahargaan kolot, insyaallah hirup urang bakal leuwih bagja sarta pinuh kahadean. Hadirin anu dipika hormat, ku kituna hayu urang sadaya ningkatkeun rasa hormat jeung kanyaah urang ka kolot, ulah nepi ka urang kaduhung di mangsa anu bakal datang. Mugi naon anu parantos simkuring sampaikeun aya mangfaatna. Hampunten upami aya kalepatan dina ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.